terus gini cerita sini nih jeung si Aki nu budakeun kene bari ngun kelempung ududung kawung teh panonna teh mencerong ka sini nih hujan ngarincik atuh ai mencerong kana susuna sadajan susuna geus siga giribig butuh to geuning diteuteup eta ku si Aki meureun sini nih era dari pencerong wae ku salaki naon maneh teh Hasan tara-tara ti sasari mencerong teh meuni syokot ih lain esi sabenerna aing teh ngalamun teh sabenerna geus 30 tahun aing teh teu ngalaman kikituan kira-kira na aing aya kahayang daek maneh esi baru sia teh Hasan aya kahayangnya sugar teh aing wae nu kitu teh saruana gini batur mah sarolat lohor teh sia teh mangajak kikituan atuh si Aki teh digitukeun teh hayu atuh bayangkeun ini sok teh krotok-krok wah dor caritana gatrik eta si Nini dipika ngajerit atuh alah si Hasan naon saya teh kawas gadis ngajerit lain aing mah kaget naon eta bobogaan siapa jadi gede gitu lain gede goblok kita nilep geuning ah aing nilep jadi 3 atau pugue ngagunuk aduh ampun nya meureun eta sini ini ka si Aki isuk-isuk ngalah akar euri akar jambe digodog bakati nya nya tak inuman kanya ku sia aya keneh kahayang mah daek maca Quran teu eta we nu kitu nu digugulung teh ubud dunya marukana meureun moal balik ka ahe tuh si Aki saminggu tang inuman eta tapi dijabah keur ngored we kieu ayu dorana teh ngagedug-gedug ka si eta meureun yo pudeg-deg wah pacul atoh manehna dialungkeun teh pacul teh lumpat ka ieu mah jadi ayeuna mah sia esi wah tuh anta parah duider gatrik ayo basa eta mah si Nini nu ngajerit ayeuna si Aki nu ngoceak alah sia esi make irek sia teh hese dulu lain hese goblok sia teh apik gini kata samping milu ka jero sia teh goblok ya